bohong. Gitu. Berarti teu sah yang disaranean, teu sah yang ditawakalan. Mun urang nyarane kana tangkal, pokona nyarane kasalian ti Allah, pasti bakal rungkat. Nyarane kana dinding runtuh, urang itu runtuh. Nyarane kana amalan, nyarane kana wiridan, nyarane kana puasa, nyarane kana jarah. Kade lain ulah jarahna, lain ulah wiridanana. Kade ulah salah paham. Ieu mah nyarane na. Itu nyarane teh kumandal hate jiga kieu ya bahasa tawakal teh ya bahasa tawakal. Nah maneh mah teu di helm. Oh kan bae daerah dieu mah rek sanu newa kalem boga emang. Da kitu tah eta tawakal ka emang. Paham teu? Kitu. Misalkeun boga emang polisi gampang. Tinggal telepon we emang. Jadi lempeng-lempeng bae batur mah riweuh. Misalkan tak usum masker, usum naon, urang mah hare rek sanu newa. Ketua Satgas lagi uwa. Tah eta tawakal ka uwa. Dia gitu. Tak urang dina berbagai masalah, pertanyaan tawakalna ka saha? Kuduna ge tawakal ka Allah. Tak urang thariqah teh belajar untuk tawakal. Dipaksa untuk tawakal, mantak dikirna teu cukup la ilaha illallah, kudu jeung otakna ngilu dikir. Jadi kudu paham sifat Allah, kudu paham makna asma Allah. Itu. Sehingga engke mah modal ngaji, modal kieu, moal wani itu buka wudu. Dalam segala hal. Wirid bang hesena teh dawa wudu teh. Tapi ulah salah karena aura paling cepat wudu ge. Ulah salah karena rezeki teh katarik pisan ku wudu. Tapi pangesena wudu. Wirid pagawean hese. Ayeuna pulang deui kana bieu. Jadi bisa katemong secara dohiriyah oge adohir miratul batin, luar kumaha jerona. Jadi moal bisa ditipu kos. Mata jelema biasa mah bisa bae kabobodo, ku udeng, ku gamis, ku janggot dan sebagainya. Tapi jelema nu hatena geus seukeut mah moal bisa kabobodo. Gitu. Da dina pola hirupna ge kapanggih. Jalma nu berilmu jeung nu henteu, nu marifat jeung nu henteu, nu sok dikir jeung nu henteu, tempo we di dinya. Tawakal teu ka Allah. Di mana kapanggihna min alamatil ihtimadi alal amali nuqsanu roja inda wujudi jalali. Gampang putus asa teu, gampang aral teu, gampang rungsing teu. Mun masih keneh rungsing, masih keneh aral, jika lau kasaatan kumaha isuk dikarek pae. Berarti eta jalma can bisa tawakal ka Gusti Allah. Mata kitu ge can kapanggih wujudna Allah. Mata kitu ge can asyhadu alla ilaha illallah. Berarti la ilaha illallah THS baik gitu mah. Nah, kaing deui wae. Berarti can kapanggih Rahman Rahim Gusti. Itu dalaman urang wawuh mah urang karek wawuh jeung polisi daerah dieu ge geus rada jongjon hirup teh. Wawuh jeung gegeden di dieu ge rada jongjon tinggalin sorban tinggalin naon atawa urang teu mawa duit oge. Karek loba kawawuhan ge kalem we kudu bisa menta ka anu dahar bisa menta ka anu. Jika kitu loba kawawuhan we ti dieu nepi ka harup. Moal hariwang teuing penting-penting oge. Karek ka jelema komo ka Gusti Allah anu cipta di Rahman Rahim. Karek Rahman jeung Rahim. Urang teh Asmaul Husna ge geus ngagimpong karek sakitu. Kan urang mana banget los, bukan masalah teh asa urang we, bukul boga masalah teh nepi ka mung ditanya kan urang mah. Kunaon maneh ngajedog aing teh keur lieur. Memang jelema teu boga masalah kitu, dasarna ge boga masalah. Kita ngan aya nu api-api teh boga masalah. Eta nu hade. Eta nu hade, rasika hirup kudu boga masalah. Lamun embung masalah tong hirup. Bener. Yo batur-batur mah abul teh ku imah
majikan opat misalkan penghasilan saanu ari urang agul teh ku masalah bos cabak tarang bae edan tuh batak urang mah lamun ngobrolkeun ilmu ngobrolkeun dikir hanya sebatas muji guru we wungkul ari nuturkeun guruna henteu tuh ngobrolkeun turunan raja kaya turunan we wungkul aki abdi emak tanahna teh tah tanah tidinya teh tah misalkeun ti Ciwidey nepi ka Cicadas teh usaha atuh usaha teh matak nanyakeun ge aing teh nyaho debat kita usaha misal urang mah ngomongkeun dikir hanya sebatas guru abdi mah ai urangna iraha gitu da urang mah can tawakal ijazah we hayu kobil tu nana lagi itu udah dibarengan tawakal sakali deui tawakal mah pagawean pagawean jasad mah naon ikhtiar semaksimal mungkin jadi khidmah tanpa batas ikhlas tanpa balas ini orang mapan di batas macam kurang oke capek tuh Allah lumayan ingat ke Allah kita ada tunggal kurang mereka usaha tuh urang mah nugrah teh hayang tak terhitung nya hari mah bahasa istiqomah we urang hese Pak batur mah geus bisa nepikeun ka kieu mun jam salapan dikiran geus teu bisa diganggu kajeun aya nu ngatrok pantok rek masrahkeun kunci mobil mere ieu mah mere betul Assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu aya nu maksa bade masihan mobil, lain rezeki aing, aya kieu mau usum dikir, urang kitu tuh. Ditunah heula, urang ngagolek wak indung pamajikan oke. Indung pamajikan, indung budak oke. Nya, tas bae teh ditunah. Masih leuheung urang mah kieu biasa jam 8 kewe jam 11. Teu kitu urang mah poek wae ge ganti urang. Minggu ayeuna dikir kemis, isukan mah pan minggu. Tecan istiqomah sebenarnya mah. Urang istiqomah teh karek desa kieu. Ikatan suami takut istri kolot di rumah. Tah, lebah eta mah sarerea teh mah. Nah, jeung nyabak panon kalau mah itu. Tapi kandinya si goreng tawakal teh kudu istiqomah. Lain kudu eureun digawena lain. Tapi hatena jadi urang teh digawe teh rezeki teh lain ngandalkeun gaji tapi ngandalkeun Rahman Rahim Allah. Jadi urang nekatkeun bahwa digawe urang dagang urang eta teh parentah Allah. Jadi ibadah gue mah dong lamun kitu jadi ibadah kabeh ibarat urang cicing di masjid ngitikaf. Tah nu paling hese teh hirup di luar masjid disaruakeun jiga urang di jero masjid. Di masjid teu meunang ngomongkeun batur, teu meunang ngomongkeun dunya, sarua di luar oge. Di masjid teu meunang udud misalkeun, teu meunang mabok, teu meunang nyabak awewe dan sebagainya. Sarua di luar. Sitok dan sebagainya. Hanya beda sotak saeutik. Yo urang mimitian ti ayeuna wudu batin. Omean wudu batin. Jadi ulah sampaikan ke aya nyangkep di dina hate urang teh salian ti Gusti Allah. Tauhid eta ngaranna. Pariweuh, karesep aya kana hate wajar di tempatna hate. Mulongna mah sakali 2 bulan mah moal poho. Land Rover ya gitu. Sakatuan. Motor anu. Mulongna mah sakali. Kumaha carana? Tak urang mah bager jeung dikeresakeun. Guru urang bager dibere alat jangan hapusna. Dan nyeri hate dihina ku batur. Pasti karasa buru-buru dihapus. La ilaha illallah.
ditarikeun teh ngarah ngahapus eta. Itu karesep, kasieun, kahariwang, bahaya. Tak kabeh. Jadi hate mah hiji we tawakkalu ala Allah. Bismillah fatawakkal ala Allah wa may yatawakkal ala Allah bahwa hasbuh. Ayat Quran bos. Siapa yang bertawakal kepada Allah maka akan dicukupi oleh Allah, dijamin ku Allah. Piraku Allah. Bohong. Eta teh syarat utama teh. Tugas hatena eta, tugas jasadna gawe. Jelema teh urang manggih ijazah pamana amalan atawa naon. Hakikatna mah eta doa nu nepi ka urang teh piwarangan Gusti Allah. Jangan semena-mena, Bos. Gunakeun saeyeuna. Kitu. Hate tawakal saikhlasna, sasapatna. Paham, Pak? Gitu. Jadi ninggalikeun jalma berilmu jeung henteuna, ngaji jeung henteuna, masantren jeung henteuna, boga guru jeung henteuna, ustad bener jeung henteuna, tingali we cara dia menghadapi masalah. Dasar gua masalah mah gitu-gitu keneh. Naon? Liur. Bener. Nah, intina masalah mana? Liur. Kumaha cara dia menghadapi masalah. Lamun juga laung kasaatan. Ayeuna geus tenang. Isu bang mah datang di masalah atah deui ilmu tetap. Pokok deui. Teu. Cacak-cacak masuk lokat, masuk ngaji. Komo anu tarak kabayangkeun. Itu bahasan teh saeutik. Tapi bedana urang kieu we ngadengekeun kana YouTube beda hasilna teh nu nyerepkan hate teh. Padahal bahasan sarua misalkan. Misal abdi nerangkeun ieu der dina YouTube salira ninggal misalkan kana YouTube bakal beda hasilna jeung ngaji talaki kieu pareup-pareup. Teuing kumaha prosedurna we Gusti kudu kitu. Sok ajaran percaya. Tapi lagi beda. Ngaji padahal kieu boga wudu jeung henteu beda. Komo dina jero hatena ngalelewean goblok dilala teuing ngaji teh. Moal balik kitu teh. Mending tieulaan. Balik era. Ayo urang mah teu nanaon. Ngan aya ceketerangan dina lingkungan kieu teh pangajian teh dihapus dosa teh. Aya malaikat tukang ngahapusna. Kitu. Dan kitu malaikat teh liurun kudu dibikeun ka mana? Tah nu balik pangheulana. Oh, ieu sih balik pangheulana. Mana balik? Mana balik? Bisa di dieu. Ini musuhnya. Kurang kali dua. Tos. Jadi mau ngantosan ustad nang lalu payu. Iya, ngeurik sadayana. Kayak gitu. Jadi ieu teh terdiri dari beberapa hikmah, bahkan 200 lebih. Itu karek jilid ka hiji, itu 2 jilid sadayana teh. Ieu karek nerangkeun masalah tawakal jeung lawan ti jelema nu can bisa tawakal. Itu ciri nama mana? Gampang kabawa ku masalah. Gampang kabawa caah. Keur usumna caah bunga kabawa bunga. Keur usumna kabawa resep. Resep lamun urang geus resep ka seseorang salah oge dibela. Bener? So. Ente geus cinta ka inung budak pan galak ge. Hayo we ditageunna. Oh, atuh. Nyampekeun oge. So. Dah urang buka budak pan nongtot leh oge cila aden da anak urang pan ci mancung pake oge mancung ci mancung tita tek ditayang timunding gitu teh timunding tawakkalu 'ala Allah. Jadi intinya kejawab itu
ternyata bermanfaat bertorikoh itu. Coba kurang diberi pusaka alat untuk bisa ngalalempang hati orang supaya tetap tawakal ka Gusti Oh. eta fungsina bertorikoh teh. Jadi lamun ditilik kadinya wajib hendak bertorikoh. Wajib bos, fardu ain tadinya. Secara fisik nanti lu kurang diajar ilmu tauhid dan pedah dari kitaban tadi mah ditulis ya buku. Kitab ada simpel dua ilmu fikih ibadah jasad mimiti wudu adus head misalnya dan sebagainya sholat baca Quran terus ilmu adab iya ilmu tasawuf jadi ulah sampaikan kak carita na urang di BA carita na di talqin tapi kalakuan jika jalma nu teu wabuh talqin gitu. Gak pahamnya jadi intinya kudu tawakal berarti kudu hirup dua nana pan gak ya dua gitu. Jasad kudu hirup hati kudu hirup kudu siap capek kudu siap liur kudu siap lillahi ta'ala wis tunuh cicing can mau bareng ngaji gitu oh cenah dicarekan ku inung budak resiko da ngajina ge karek ayeuna atuh siap saya norek naruskeun hiji we heula